petepung wajah dina acara milangkala putrana Bapak Bagus kembali sareng Ibu Dewi Yanti anu wasana murangkalina Sandar Langit Ibrahim anu ka satahun mugia murangkalina panjang yuswana sehat sakeluargana dibaparinan rezeki nu ageng tur barokah acara sajengna cenah nu hayang ditangkap kudu badulam cenah nu pimpinanana dipimpin Bapak Epson Sisam nu alamatna di Kampung Cipeudeuy RT 04 RW 08 gitu. Pilih hayang dihibur kudu badulam mangga wae nya. Mangga urang kawitan wae acara nyanyi nya ampun kana wae ka Bapak RT di dieu ka Bapak RW na pilih kagandengan gitu nya ampun kana wae